Wilujeng enjing dulur baraya. Assalamualaikum. Aduh, iya masih kene jam setengah tujuh isuk-isuk ya baraya ya. Aduh, tapi saya gak semangat ya yang nyen konten kumahanya kan ya nya. Nyen lah konten ya lumayan isuk-isuk sebelum kita molor deui urangnya. Ada kumaha tuh bisa kemana-mana atuhnya gitu. Tah ureunan eh, masih kena tiris ibun di mana-mana atuh aduh. Nah, orangnya ngobrol masalah YouTuber deui nya da penting teh saya baca-baca lah bacaran di internet kan orang teh yang jadi YouTuber teh nya. Sok atuh di subscribe channel nah geus acan. Sok dulur-dulur baraya channel ieu subscribe heula nya. Tah saya baca-bacanya ketik waktu saya di internet 10 YouTuber Indonesia dengan penghasilan paling tinggi cenah tah. Urang baraya ge apalnya urang geus lah urang ieu dibaca ku urang kahiji nyaeta si ieu teh geuningan saha anu siap tah gitu geuningannya saya teh nya Atta Halilintar gitu tah terus nah jadi teh anu sok ngomongna teh ieu kieu geuningan ngomongna teh nya hello smart people. Nah si Deddy Corbuzier nu baheurana non sok sulap geuningan baheurana teh namanya jadi YouTuber terus deui nya dia teh kela ieu Arif Muhammad teh nu Mbak Betty teh geuningannya apa urang terus Ria Ricis terus aya di saha Gen Halilintar teh keluarganya nu masakan si Atta Halilintar Baim Paula geuningan Ran Entertainment Raffi Ahmad teh nya tah urang hayang ieu teh kieu nya bingung teh da hari urang-urang manja naon jelema-jelema biasa ureunan saha maneh bawa ge hanteu hese memang nyen YouTube teh kudu berjuang ti awal ti nol gitu kumaha carana nyen konten nu alus loba nu nonton da lamun artis empan gampangnya artis mah geus boga fanbase-na gitu nya geus boga fansna boga penggemarna jadi lamun misalkan dina bahasa ieu mah beda non ganti platform sosmed oge gampang urangnya teu hese da followerna geus loba atuh ayeuna misalkan dina Instagram pasti loba anu follower cenanya ayeuna pindah model artis asli kan anu geus terkenal terus nyariin non channel YouTube dah teu lila apanan berkembangna teh tereh channel YouTube-na teh model ayeuna kamari urang ningali saha eta teh anu kaluar tina OPJ teh Ajis Gagap panyian channel YouTube dan teu lila atuh sabaraha video sabaraha ieu geus loba deui ieuna heuda kitu nya tah memang ieu kumaha nya lamun disebut-sebutna nya sirik urang nya artis-artis mah gampang pisan nyen channel YouTube teh ureunan tapi dah memang maehna ge jadi artis perjuangan nya sebenarnya pada intina mah kabeh ge da perjuangan gitu di awalna mah tah lamun urang misalkan ciga urang pribadi nya nyen channel YouTube dah hese atuh yang terkenal teh nya lamun misalkan ieu urang kudu nyen sabaraha hiji video kudu carana bingung atuh kan urang teu dikenal urang aya pasti teh saha maneh oge henteu tah bingung teh deui lamun geus nyieun channelna bingung dek naon temana kitu teh urang teh lamun misalkan dek nurutan ciga Rans Entertainment Raffi Ahmad mah bisa atuh Raffi Ahmad pan vlog keseharianna ge loba nu penasaran ai urang beuneuh cek urang pribadi we hirup urang mah teu menarik komo urang ditonton batur tah kitu cenah teh jadi urang teh tantangan oge jang jelema-jelema anu ti nol ti awal anu tadi lain sasaha terus hayang nyen channel YouTube eta teh tantangan gede pisan kumaha carana nyen konten nu menarik gitu tah da artis mah urangnya gitu teh fanbase-na geus loba geus nyen channel YouTube bisa dipromosikeun langsung loba ieuna pelanggan subscribe-na pasti lumayan rada naik terus gitu tah lur da kumaha nya baraya tantangan makana umat kade dulur baraya didukungnya disupport ieu urang hayang jadi YouTuber urang Sunda teh ya gitu tah nya urang ieu ti nol ieu urang geus nyieun sabaraha hiji video nya mudah-mudahan lah non responnya halus gitu saya kan promosikeun ka Facebook lah pang-pangna mah jeung urang da memang hayang naon nya hayang channel YouTube nah hayang tumbuh secara normal gitu mung hayang menta misalkan ka babaturan ka grup WhatsApp sik atuh subscribe channel urang lah bantuan kieu-kieu urang mah henteu gitu urang mah normal teh kieu hayang teh nya lamun misalkan channel urang aya manfaatna ngahibur terus alus
urang batur ge secara otomatis bakal nge-subscribe, bakal nonton gitu. Jadi itu sebagai penilaian oge yang urang gitu. Itu urang teh salahna di mana, misalkan lamun kurang menarik urang kumaha carana urang bikin deui supaya konten urang menarik. Tema naon anu menarik gitu. Kalau misalkan urang maksa-maksa ka batur kan biasana mah urang teu bisa urang nganilai teu objektif gitunya, tapi ieu mah poho subscribe heula nya, subscribe channel ieu mah urang semangat nyin ieuna konten tiap poe gitu. Kitunya barayanya ieu urenan curhatan di isuk-isuk. Ibuna masih keneh ieu nya gunung oge teu katingali baraya tuh masih keneh ieu nya kitu barayanya. Gitu we pokoknya mah nuhun tos ditonton videona ya kade omat di subscribe ieu channelna, didukung, saya minta dukunganna ti baraya ti dulur sadayanya gitu cing sehatnya gitu we baraya nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.